ku gede lah gaya ta bapak dia nyaceng teuing gerak ke kumah balik mah beak dicarekan eta anak minta duit ketik diberi 5.000 perak giliran eta mah jeung nyawer sinden meni ngawurwur puluhan ribu ratusan ribu giliran anak be pamajikan melekik di imah mah ya Allah tak beli beas-beas acan sabun geng geus kararosong tula ari jeung kikituan ku bisa ku aneh nate aing mah ih teka harti aing mah ke heula ke kumanek di bel ngeceng ya bener aceng nempot tadi halo ya parem di HP nake ngebel sebenek ngebel kasar main halo assalamualaikum kak kapan jeung bapak si aceng tadi oh jeung kasarmin gitu bareng nak undangan cenanya atuh lain eta anak kula kak balik kuat ceurik ahuk-ahukan babasaan cina tadi kapanggih mak jeung bapak di ditu di tempat nu hajat jakula mah teu undangan ieu tadina menek peuting kula mah undanganna endung aing teh geus dipiheulaan kitu can undangan kula mah teu can nungguan babaturan atuh cenah eta tadi cenah mak aceng minta duit cenah ka bapa nan aya kapanggih jeung bapak kitu kan panggih mak cenah keur nyawer bu mani aur-auran mak cenah nyawer laju aceng dibere baraha anak dibere 5.000 mak cenah masa Allah Gusti nu agung giliran anak minta duit dibere 5.000 perak giliran eta jeung nyawer sinden Gusti mani poho kana naonnya lamun geus hayu nilujeng babaturan teh inget di bumi alam eta bapak dia nyacengnya masa Allah aing ku kabina-bina teuing atuh dibel kila kukula kak haram teu aktif deui teu aktif HP-na wayah nanyakannya lamun panggih tah balik eta bapak si aceng tah balik heula ja anakna tula pundung heeh nanya kata di nyawer eta heeh beuh pantesan tala budak moal ngabohong wayah nanyakannya tah balik gitu tah balik heula beh kitu heeh non mangga yuk assalamualaikum uka bina-bina aing ari jeung nyawer bisa ari di imah teu nyukupan lamun tah mah dia nek ngalaga ge di imah cukupan heula